Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atuh nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh urang nyarioskeun lebaran poe Jumaat. Ieu karya Bapak Ahmad Bakri. Kumaha atuh cariosanana mangga urang kawitan. Cilamping desa gegep tapi sikluk jauh kaditu kadieu pernahna di lamping gunung tapi tara kasabak ku urang beh tengah danya jauh tea bari jeung jalana rumpil urang dinyana nyakitu deui tara pati laliar ari lain barudak anu sok ngudag ngadon sakola ka desa sejen da didinya mah taya sakola kitu ge teloba ukur hiji dua dacan pati sarambah anu nyakolakeun budak zaman harita. Imahna kabaheulaan keneh hateup injuk julang ngapak bilikna kepang anyam satampah masjidna nya kitu deui sarua ka curungna kapiara da nu ngeusianana oge sapopoe lebe jeung anu dareukeut ka dinya wae barudak lembut wae ngadon ngaraji tepung magrib kapeutingnakeun pinuh ku barudak bujang nu ngadon rondok. Tapi usum mapag tanggal likuran bulan puasa di masjid anu sasarina cakuem ti iseun ngadadak hegar balikna di kapur buruanana di kored lening beda jeung tanggal likuran mah da cek lebege usum Lailatul Qadar ngahormat eta mah peutingna lampu gantung 3 diseungeut kabeh caang mapbra sakur lalaki kolot budak tamplok ka masjid milu berjamaah salat taraweh ngadadak rame masjid anu sasarina ti isen. Salimoleh tarik jadi haneuteun lembur sikluk reres taraweh jeung tadarusan jeung nyalawat narabeuh terebeng gemyung dipirig ku dulang nepi ka tengah peuting tanggal 17 bada asar jelema dariuk di emper masjid nu sila nu ucang dina golodog lebe diuk nyarande kana tihang gigireun gigireunna aya boboko dieusi beas jeung blek urut minyak tanah keur wadah duit gorgar ngawangkong bari ngabuburit di juru deukeut bedug sawatara urang nya ngadareluk ngaromean tarebang kituna sesek teh sok salator euy fitrah ayeuna mah mompong borang kene dolo cek lebek kituna sor ka dieu yo
Arjangi tong asa-asa dulu. Sabaraha jiwanya. Tujuh lain. Tilu kiai kuring mah. Budak nu cikal jeung indungna. Ari anu opatan deui saha atuh? Ari aki pancan manjing puasana mah. Fitrah kumaha urusanana. Bolon kene sasatna mah. Nya atuh ari maneh mah sok aya wae. Ari kitu mah atuh kumaha yeuh. Cek lebek kitu. Tilu tulak we. Rek meuli mah yeuh ka dieu. Tilu tembal arjangi kituna bari ngudar cangreut rajud dicicikeun borolo benggol bungkul milihan genep sesana diasupkeun deui purilit ret dicangreudkeun deui. Tah kiai kuring mah sajameser beas we 3 kulak ku duit 5 sen. Adi maneh kenep benggol kitu. Pan eta duitna ge benggol wungkul oi. Cek lebek kituna bari kerung. Seug bae atuh. Ku duit we nya genep benggol. Cek Arjani mindo ijab bari ngentepkeun duit benggol 2 sakulaneun sakulakeun. Kolang ngajual bela beas 3 kolaknya. Karena duit genep benggol. Tah rawatan 3 boboko. Sing percaya geus menang ngayonan eta teh jejeg euy. Sakolak sok. Ayeuna mah setorkeun deui euy ka kaula. Setor fitrah kitu. Ajangi. Oh, mohon aki. Kuring setor fitrah tiluaneun. Ye kewajiban kuring anu ngaran Arjangi. Ye kewajiban awewe Sinarti. Tah nu ieu kewajiban anak nu si nyucikal si Aswiyah. Tapi ke lain kewajiban pepotonganna keneh kitu kiai yeuh. Tah soalna candu bari dah cek Arjangi kituna bari tanggah neuteup banget lebe. Maneh mah datang si surut teh katampuhan bapana tungtungna mah kumaha ya teh sakur nu gadenge ting kalius kitu micen piserieun. Hag ditarima kukula fitrah Anjangi jangi narti jangi wisahnya sok ka dieu atuh. Amin euy urang doakeun cek lebek kituna bari nandakeun dampal leungeun duanana. Ke heula kiai tobat sanes nyanyahoanan ulah kudu andail maot atuh kuring mah sok kukurayeun. Ari geus dungan naon kahayang maneh teh atuh? Dungan naon? Andal salamet wae atuh sugan we kuring teh ameh salamet ameh panjang umur kitu pihak kiai. Kituna lebek ngapaksa ngelehan beres ngadua benggol nu genep dirawatan goroprak diasupkeun kana black teh. Nya geus dimitian ku Arjangi sungsong paheula rata ukuran sakulak 5 sen nu ngurung budak wae aya nu geus rada enyai ngarti mah nurutan ki Arjangi loba wae. Oh
punten kuring mah di dieu wae nya di luar sangheuk si banyo. Cek lalaki tengah tubuh kituna bari malenyun udud. Leungeuna ngalongkrong nyodorkeun duit 5 sen kanu keur diuk pangdeuketna menta ditepikeun ka labe. Aeh geuning siang geus udud euy Adma. Kakara ge asar euy akhir deuleu. Nah teu puasa sia teh. Ha, ari kiai lalai geus rabeng tuh ti tadi tukangeun imah kuring. Cek Adma kituna bari ngenyot rokona. Baruk lalai. Lain guguaneun deuleu nu kitu mah. Da kudu geus direp-repan yeuh. Kudu geus rep-repan. Malah cek sakaol. Kudu geus teu kadeuleu euy bulu-bulu bitis acan deuleu. Hah, ari kitu matak batal udud teh kitu. Palebe Cek Adma bengong. pogoh Dalai pogoh. Nah ari maneh Adma akarah pelenyan-pelenyun wae tembal lebek kituna nyerang ke kiai dacek anu nyarios masami sarang nyusur cenah eta duit kuring ulah dipesakannya. Harip bisi kapopohokeun ke maneh teh Cek Adma kituna bari ngareret kanu nampanakeun duit tadi. Ae dipesakan sote yo lain dek diarah urang mah bisi kae kiai nawe kaliru euy. Kasupan kana kaleng ngasupkeun kana kalengna pajar geus diijabkeun encan teh. Cek San Horip morongos teu ngeunah disangka boga niat goreng. Heuh aduh bisi wae kuring mah bisi poho maneh teh euy. Ieu mah karakah kitu patut maneh teh sarua jeung nyusur kumaha tadi teh Adma. Sumuhun bako keneh ieu teh bedana teh dikemil we jeung diseuneuhan teh. Ari kitu teu batal ari nyisig teh yeuh. Pedah wae Pak bukaanna nyisig sapopoe we bari puasa kitu tah puasa. Paingan atuh ya mah. Ari nyang hulu kadinya mah paingan. Pan ciki mukasan mah yeuh. Manggih gaang ge euy. Sok dideang cenah dina cempor. Terus ditambul harita keneh. Sia beuki nya gaang. Palias nagir. Keuyeub ge loba keneh atuh palebe. Teu kudu 6 bulan gaang diturutan sotenan yeuh pedah we ka tukang Bilal tukang ngagugahkeun we atuh sahanteuna palebe. Meureun aya taram-taram kana ajian sok dititah ngagugahkeun sotenan teh tambah wudu pedah we taya deui nu daekeun. Awan nu daekeun tuh da saharnya jalmana nu daekeun. Nya mun nyana batal kitu mah tuh mending nyatu we sakalian tadi teh kagok. Cek Adma kituna bari miceun rokok. Ari dasar si Adma unggal poe sia teh sok udud teh euy. Kituna teh tenembal anggur malik ka San Hurip
sok harip sarenkeun duit teh tah ka kiai euy burukeun ka dieu ijabkeun sakalian kewajiban si Anisah kitu. Adik kewajiban sia mana adma tuh lain pelenyan wae. Kuring mah moal tulus Pak Kiai moal pancek tadi oge bareto fitrah mah yeuh keur nyampurnakeun puasa sanes. Ari kapalang batal ku dewek teh balas udud nyampurnakeun naon atuh. Pengkolkeun wae nya ka si Anisah weh. Tadina mah heueuh we manehna mah moal. Da ceuk mitohana cenah geus rubiah karawu kapangku ku salakina. Nah, ari geus kieu mah teu jadi mangku kuring teh haduh. Nu matak we ayeuna mah. Manehna we aya namanya nu kahareup teh. Dele itu juragan kubu tuh ka dieu cek nu diuk ditukangeun lebe. Saradea tinggal ieu ka jalan lebe ngesot rada mundur nu sejen nyedak ngumpul di juru sup juragan kubu ka masjid jemprak sila nyarande kana sarigsig. Ganang sinanarian ya. Si sinarian juragan angkat ku anjeun cek lebek gitu na. Pan sasarina ge sok diteang ku abdi ka bumi. Entong. Darek ditajongkeun ieu teh. Dipikir-pikir asa rancad. Ayeuna kami setor ka lebe. Engke bulan hapitnya. Usum dibagikeun kami narima ti lebe. Kadang-kadang duit kami pulang deui ka kami pasti ditajongkeun wae ayeuna. Kumaha kewajiban kami jeung Nyi Kubu potong engke tina pancen. Dupi ijabna kumaha atuh ayeuna teh? Ganeng balet lebe mah. Ayeuna mah kami bere nganjuk bae beas 2 kulak. Bayarna engke nyontang pancen tea. Laras. Mangga atuh Pak Kowo. Cek lebe kituna ngeserkeun boboko 2 ka hareupeun kubu. Dirongkong dirampak beasna dipuruluk kawas nu hayang nasi naksir. Bear pulena pok harita nya harita. Tah kieu yeuh kami tarima nganjuk beas 2 kulak. Bayareun engke nyontang tina pancen kami nu sok katarima dina bulan hapit. Tarima abdi ngajukeun beas 2 kulak kana harga 2 kali 5 benggol. Lain 25. Lain 2 kali 5 sen. Pan kabatur ge sakitu lain ceuk kuwu nyelang kituna. Juragan mah ngabantu pangaos pasar. Margi kumaha? Pedangan juk. Sok atuh kumadinya wae da dibayarna oge tidinya keneh. Nah kadengen hari kieu mah nya. Urang ragrageun wae atuh. Sarega pasar. Kana luput meureunnya moal setornya harip euy ieu teh. Jigana mah moal setor dasarnya euy nya. Ceuk Ki Adma culegeng kituna teh hareup bilik cabol.
Ah, kitunya. Kasomah mah diragrageun 5 sen sakulak. Sate sora tungkul. Wajibna fitrah sakulak. Hari saletor 5 sen tiba heula oge. Dijabkeun wae nya. Kana sakitu tah kumaha? Nya tudanya kudu kitu. Kudu heman kana kasomah teh yeuh. Malah munuluy unggal poe kiai dagang beas murah sarerea ge moal ngalegok kanu sejen nya huripnya majaur malaur jauh-jauh ka pasar da aya di dieu anu murah mah nya lebe ngaliuk kituna kalebah nu ngomong bari seuri koneng. Dasar dibere sajengkal hayang sasiku dirugal rigal dientengan satahun sakali hayang mayang unggal poe yah salebaran sakali oge sabaraha pirugieunan yeuh kurang bisa ngatur laporan mah rugi ti Lebanggor tina sajiwa jaba barudak loba nu can manjing puasa nu teu acan dipitrahan yah malah si Adma angkohna rubiahna ge cenah moal disetoran dasarnya waktosna seep aduh mohon waktosna kabujang seepnya insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka-2 nya mangking ceuk ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.